Itu Kak Haji naon bantuan bisa gak digawe. Naon Kak Haji? Di mana dia, Ceng? Biasa, nggak bagusan imah. Mantap. Dia Masya Allah imah Kak Haji doang nu paling gagah. Tuh deui. Tuh udah lah imahna tuh. Oh, Kak Haji mah sombong teuing. Sombong kunaon? Kayak tanah ge imah Kak Haji nu paling bagus. Mantap. Nu lain mah Allah. Sok ngarang sia mah. Gitu gak ulah sombong-sombong teuing Kak Haji, karena di atas langit masih ada langit. Lain sombong, emang buktiina kieu Ih, dia mah dunya mah kudu dibaguskeun, dunya mah kudu digedekeun mempengker di dunya ngarang. Dia leutik-leutik nyahonaon can bisa nyari duit oge lah. Gitu gak Kak Haji, ulah sombong-sombong teuing, panah Kak Haji mah geus haji. Iya dia nyahonaon deui nya. Aing ngerti ka dia. Nek dapat dia jeung aing. Ulah ngajakan debat ke budak leutik, da eleh isin ke. Moal isin moal naon? Dia leutik-leutik. Aing ge nyaho. Sombong eta doraka aing malin sombong fakta aing mah fakta. Sombong eta mah karena cek Al-Qur'an. Nah, cek Al-Qur'an. Pokok dianya. Pokok. Wal akhiratu khairu wa abqa. Coba artikeun. Artina akhirat eta lebih langgeng daripada dunia. Laju. Nan urusana. Dunia mah bakal ruksak, geus dunia mah ulah disombongkeun. Tapi bener omongan si bocil. Astagfirullahaladzim. Bener ya, kadinya nama sombong aing bener tadi. Gagah dia kerja mah, laku dia jadi ustad dia yuk. Gagah dia. Ada ulah ukur magahan doang. Mau sombong kami Kak Haji, karena di dia budak leutikna cuman kami doang anu bisa ngaji. Oh dia sombong eta marana. Dia magan ongkoh ka aing. Man abis sombong na. Eta si eta. Atuh sombong eta mah eusina. Lumpat si eta ya. Orok. Aya minuman katinggalan. Untung bae ngobrol jeung si bocil. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kami mau sombong, alhamdulillah. Karena di dia budak leutikna teu aya nu bisa ngaji. Nope.